Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi dulur baraya sadayana, tepang dangu deui sareng sim kuring Mang Ian dina acara anu maneh nyaeta dongeng Sunda. Dongeng zaman kiwari anu ngalalakonkeun kahirupan zaman bihari. Kumaha dararamang palawargi sadayana, atuh mugia palawargi aya dina kayaan sehat, aya dina ginanjar kawilujengan rahayu berkah salametnya. Amin ya Allah ya robbal alamin. Dina wangkid ieu sim kuring sijamidangkeun hiji jejer carita anu judulna Mustika Talaga Ratu bagian kadua karya Rompis II. Neraskeun hanca nu kamari, hanca nu katundanya. Tah, namung sata acan dilajeng sakali deui kade ulah hilap anu ta acan subscribe mangga di subscribe supados tiasa kenging notifikasi kanggo jejer carita anu salajengna. Oke kanu parantos subscribe sim kuring haturkeun deui nuhun laksa ketika bingahan mugia sing tiasa ngahibur palawargi sadayana, terutama nuju aktivitas, nuju jagi tokona, nu damelna, nuju di perjalanannya disetel dina mobil, nuju santaina, nuju ngompelna sareng kulawargi. Mugia sing janten hiburan. Oke pangelingnya mangsa ka tukang nalika urang hiburan teh mung radio we nya ngantos jadwal diputerna dongeng Sunda nya kapunggur mah ku kersana almarhum Wakepo kersana almarhum Mang Barna matak waasnya mun sok emut ka palebadinya teh emut ka sepuh-sepuh urang kan ini aki urang Masya Allahnya emut waktu di lemur. Tah kitu panginten pamirsa sadayana, sareng kade ulah hilap di like di komen supados aya interaksi di antawis urang kamu nyambungkeun tatali wargi oge di share dibagikeun nya palawargi sadayana supados teu nyangkolong ting kana waktos. Hayu urang sami-sami ngabandungan ieu carita Mustika Talaga Ratu bagian anu kadua. Mangga keparayun sadayana wilujeng ngadangukeun. Unjuk sumbang amah urang carioskeun ti kawit dugi ka akhir walon Barman. Barabat bae Barman nyaritakeun lalakon samangsa keur tatapa kabeh ditetek taya nu kaliwat. Tah kitu ama anu kalaman ku abdi teh pokna Barman nutup caritana. Uluh aing pisan lalakon hidup teh. Tapi ama percaya mata kitu ge geus jadi milik hidup. Mangkade kudu imut kalayan tartib sabab lain pagawean enteng tapi pinuh resiko jeung bahaya. Ama percaya ka hidup sapinuhna omat anaking kudu bisa ngadalikeun diri ulah boga rasa aing kudu tetep handap asor ka sasama. Kitu kasauran Mama Abbas masihan pepeling ka putrana. Muhun Mama insyaallah naon anu disaurkeun ku ama diestokeun pisan ku abdi, mudah-mudahan abdi sing istiqomah. Syukur anaking ama percaya pisan ka hidup tiraha hidup rek mimiti lunta teh upami teu aya wagelan mah opat dinten deui menawi kumargi abdi kedah nyiapkeun sagala rupina. Nya eta mah kumaha hidup nu boga pamaksudan pokona mah taraptikeun ti ayeuna. Muhun mangga ama burosidah norojol ti pawon teras bae ngiring ngawangkong di dinya. Peutingna samangsa wanci sareureuh budak Barman nyokot endong pamere ti Inden Supraba. Ku Barman dialak ilik disidik-sidik tetela endong teh tina sutra kacidahadena.
ngan barang ditonggengkeun burusut teu pupuguh kaluar emas jeung duit nu kawilang loba. Barman ukur ceuleumut panona mencrong kana emas jeung duit nu namru dina kasur. Tete lah omongan Den Supraba teh teu nyalahan, ieu endong teh bisa ngaluarkeun emas jeung duit kitu ceuk Barman ngagerendeng sorangan. Barman boga pamikir, lalampahan dina enggoning ngalalana teu mungkin ku badarat mapayan lemur, geus tangtu bakal lila sarta meakeun waktu jeung tanaga. Sedengkeun taya tujuan nu pasti kudu indit ka mana. Ku kituna Barman boga niat rek meuli kuda, lamun aya kuda moal ripuh teuing dina lumampahna. Mapai lemur ge bakal kacida terehna. Geus puguh kitu mah Barman buleud patekadan isukan rek kadayeuh arek meuli kuda. Sumirat nyaangan jagat, mangsa beurang geus datang, isu keneh dipilemuran kapantesna ngariung hawu bari siduru, kitu pisan di bumi Mama Abah sakulawarga. Ngariung di pawon bari sarideang. Hawu ruhai kuruhak seuneu, ni euceuy beureum kitu deui seuneuna ngababela ngalelentab suluh gararing, matak haneut kana awak. Barman sareng Ramana nuju sasarap goreng ulen, leueutna katawis cai kopi ngebul keneh. Bari sasarap teh kaselangan ku pating kelepus udud mole. Keur kitu aya nu norojol kadinya, tayalian iwal ti si Kasdun. Yap ka dieu Kasdun. Peuting teh di arep-arep tapi ka mana teu ngelol-ngelol dening. Saur Mama Abbas bari imut. Kamari teh kapulusan. Mau Mama emut-emut. Oh tos wengi we. Temal si Kasdun bari gek diuk dina sama. Ibu Rosidah teras bae ngadamel kopi sok disimpen dina luhureun samak. Sok kopi heula kadinya Jang Kasdun. Atur nuhun Sun. Bari sasarap teh aluprek ngobrol, ari lemur cipelah ka asup lemur gede pangeusina kawilang gagah. Sakira wanci haneut moyan, Barman jeung si Kasdun geus arinit ngajugjug ka kota. Ti Cipelah ka kota kawilang jauh, jadi memeh ka kota kudu ka Cisalam heula numpak sado. Duanana pating gardig laleumpang. Teka catur di jalana, Barman jeung si Kasdun geus tepi ka Cisalam, bari ngadago sado maranehna ngadon ngaropi heula di warung. Mangga den caralik, cek tukang warung galeh ge. Barman jeung si Kasdun gugek dariuk. Cing mang, kopi 2 we eta kueh balok genep, cek Barman pesen si kopi jeung opieun. Kek mang ari sado jam sabaranya datangna, cek Barman deui tumanya ke tukang warung ngeunaan datangna sado. Kirang langkung setengah jam deui aden, tembal tukang warung bari jongjon nyeun ci kopi. Rada lat kiningannya Jang, biasa nama sok ngadaragog di dieu. Pokna si Kasdun bari ngareretan ke tempat ngetem sado. Teuing atuh Kang, sigana mah keur loba muatan meureun. Ieu mangga kopi sareng kue balokna, cek tukang warung bari sok nundaan ci kopi jeung kue balok dina meja. Keur kitu datang 2 jalma make pakaian sarua hideung, awakna haruleng jangkung simar dada, gulang bahar ngajareplok kenca katuhu, bedogna oleh greng dina cangkengna. Cing mang, dewek minta cikopi oi. Salah saurang nu kumisna baplang bari leungeunna ngaceplak kana meja. Puguh bae kopi Barman jeung si Kasdun langsung tamplok. Si Kasdun nyel bae nafsu ningali kopina bahe teh. Sopan sileng teh euy, kopi dewek nepi ka bae, buah edan sia.
Cek si Kasdun panona mureleng ka eta jalma. Saha si laing teh kumawani ngajablog. Temal eta jalma panona muncereng ka si Kasdun. Si laing nu blagug kopi dewek can pugu diinum geus bahe ku si laing dasar kunyuk sia. Si Kasdun beuki nafsu beungeutna siga besi atah beulung. Alah jetot Kang cucunguk budug mah kuasa cucungah can apaleun ka urang Kang. Cek baturna bari ngajeleng. Nyamit urang ranggem jelema kumut kieu mah. Temal si Kumis Baplang baringan sakilat leungeuna ngulawit rek ngababuk beungeut si Kasdun. Untung memeh keuna kana beungeut si Kasdun, Barman kaburu nejeh tuur si Kumis Baplang. Jedu gubrag si Kumis Baplang ngagubrag nang karak bengkang tuurna karasa sing siremeun. Wah Jada sia ngebongohan pokna si Kumis Baplang bari gentak udang. Barman jung nangtung terus ngadeukeutan ka si Kumis Baplang. Si laing geus nyieun pucuk ti girang ngajak nyieun keriuhan. Ku dewek moal diantep kunyuk model sia mah. Cek Barman bari ngajeleng. Urang ajar sia can apal ka dewek. Tah dewek nu katelah si Bagong Jawara Cisalam. Pokna si Kumis Baplang nu ngaku boga ngaran si Bagong bari nepak dadana. Paingan atuh ari begu mah teu gableg polo. Goblok gagabah ngabangus teh. Seak si Bagong narajang peureup-na ngahiuk bang baraan. Barman teu ngejat barang peureup si Bagong geus deukeut dipapag ku jurus kepang. Hiuk cedak. Koleang awak si Bagong ngalayang aya kana 5 meterna. Blug ngagubrag kana lemah. Si Bagong ngoceak bari saterusna mah teu eling. Barman ngaranjuk teu boga panyangka teungeulan manehna ngandung kakuatan anu kacidarohakana. Baturna si Bagong gentak mesat bedogna teu kanyahoan ku Barman nu memang keur bongoh. Bedog ngan sakilat geus ngolebat kana beuheung Barman. Siut blentrang bedog ngampulir ngadek wajah. Barman ngarenjag teu nyana aya nu ngabokong rikat malik breh. Baturna si Bagong keur nyekelan bedog nu karisa potong. Beungeutna sepak bari unur-unuran tayohna mah ngarasa sieun. Kitu deui si Kasdun teu boga sangkaan lamun baturna si Bagong ngabongohan ka Barman. Kusabab keur ngabandungan Barman jeung si Bagong tarung. Jawara bikang si laing mah wani ukur ngabongohan. Cek Barman panona muncereng. Baturna si Bagong beuki sepa beuki sieun ku Barman nu kabuktian lain jalma biasa tapi miboga kasakten luhung. Baturna si Bagong langsung deku bari ngomong pinuh ka sieun. Ampun kisila kok kuring rumah sa eleh jajaten. Si Kasdun nu geus aya deukeut jeung baturna si Bagong ngan sakilat ngapabuk gadona jebrod. Palad si Bagong ngagero bari ngajengkang. Geus Kang ulah nyiksa nu geus taluk. Tumanjang bongan kabongohan kunyuk teh. Temal si Kasdun bari nulak cangkeng. Ampun kisila. Cek balad si Bagong nu geus diuk bari tungkul. Saha ngaran si laing? Tanya Barman bari gek diuk dina bangku. Samit. Ku dewek ayeuna di hampura. Tapi lamun nyieun kariweuhan deui nyawa si laing jeung si Bagong dianteurkeun ku kula ka akhirat. Ka hartos kisila. Temal si Samit bari rengkuh. Geranying ka si laing euy. Ubuk da si begu sakalian. Si dewek robah pikiran. Cek si Kasdun nying sieunan. Mangga. Si Samit gentak cengkat terus muru baturna si Bagong nu keur ngajoprak teu eling. Jalma-jalma nu kabeneran nyaksian pating polohok panuna rutret ka si Kasdun jeung ka Barman. Tapi sawarehna ngarasa bunga sabab si Bagong jeung si Samit teh geus lila sok nyieun kariweuhan di Cisalam. Urah majegan mentaan duit. Cing mang kuring menta cikopi deui.
Cek barman bari nyokot kueh balok nu geus gaaleun. Mangga Den. Tembal tukang warung bari rengkuh. Heuleut sawatara waktu Sado geus datang. Sanggeus babayar barman jeung si Kasdun celak bae numpak Sado. Tici salam ka kota meakeun waktu sakira 3 jam mun kana Sado. Lamun ku badarat mah bisa meakeun waktu aya kana 5 jamna. Saja jalan aluprek ngobrol kaselangan ku pating kelepus udud. Teka catur di jalana. Sado geus nepi ka kota kayaan ka Cidaramena. Pon kitu deui patali marga pinuh ku Sado kareta kuda jeung nu tarumpa kuda. Teu kurang oge loba jalma nu lalar liwat. Nu daragang rajeg sisi jalan. Timimiti nu dagang kadaharan, nu dagang pakakas katut nu dagang pakaian ge aya. Barman jeung si Kasdun tuluy bae lempang mapayan jalan gede. Kusabab nu ngajualan kuda tempatna rada anggang ti puseur dayeuh. Apal sote sawatara taun ka tukang barman kungsi nganteur guruna nyaeta Mama Kiai Sanusi basa meuli kuda kanggo putrana. Di harita pisan barman bisa kana kudana teh. Sanggeus ngeliwatan 2 pengkolan, barman jeung si Kasdun anjog ka istal kuda. Didinya mangrupa-rupa kuda sayaga, boh kuda lokal atawa kuda ti luar nagara. Ari nu bogana urang Tionghoa nu katelah Babah Cuan sia. Ngaran sohorna mah Babah Cu. Barang rek sup dipegatan ku nu ngajaga. Oh rek kamarana Jang. Cek nu ngajaga bari moncrong ka barman jeung si Kasdun. Kuring rek ninggalian kuda, temal barman bari rengkuh. Nu ngajaga panona rutret ka barman jeung si Kasdun. Geus teu weh lamun anu duaan teh ukur hayang ningali hungkul, lain rek meuli. Kusabab ningali baju anu dipake ka Cidaba sajana. Oh teu bisa asup Jang. Ieu kuda kabeh ge jualeun lain lalajon. Cek nu ngajaga ngomongna tandes. Saha nu rek lalajo kuda? Kuring ka dieu teh rek meuli kuda. Cek si Kasdun muncereng. Oh, tong lobang ngabong Jang. Juga ditu ah. Rek lalajo mah cukup di luar we, teu kudu ka jero. Tembal nu ngajaga keukeuh teu percayaeun. Ngajak ngesang kaya kieu mah. Si Kasdun beuki nafsu asa disapirakeun. Manehna geus singkil arek ngajak bitotama kanu jaga. Nu ngajaga ge sarua geus taki-taki leungeunna geus nyekelan perah bedog. Geus Kang, kudu ribut. Ceuk barman ngahuit ka si Kasdun. Untungna aya nu kaburu kadinya. Aya lian iwal ti Babah Cuan sia. Panona mencrong ka barman. Tangtu bae apaleun keneh ka barman. Haya, ieu teh Jang Balman. Nya koh, kumaha jager koh? Temal barman bari nyolongkrong ngajak sasalaman. Oh cagel Jang. Ngahaja ka dieu? Ngahaja koh. Rek tinggalian kuda satadina mah ngan dihalangan kudu ngajaga. Walon barman bari ngareret ka nu ngajaga. Puguh bae banget nu ngajaga nyeak beureum ngerasa wirang. Hanya, maneh teu balik balang gawe teh ha? Maneh salua jeung halangan lejok geus ya? Panon Babah Cuan sia muncereng ka pagawena. Puguh bae nu ngajaga nepi ka murungkut sieuneun ku Babah Cuan sia. Oh, hayu Jang Balman alek ninggalian kuda mah. Cek Babah Cuan sia. Bring bae tiluan arasup ka istal kuda. Di istal kuda aya puluhna. Timimiti harga nu murah nepi ka pang mahalna. Kuda lokal hargana timimiti 100 gram emas nepi ka 150 gram emas. Lamun kuda ti luar nagara mah timimiti 200 gram emas nepi ka 400 gram emas. Pangna leuwih mahal kuda luar nagara mah kusabab tangtungan kuda luar mah jarang kung badag. Leuwih kuat lamun nyorang lalampahan jauh teh. Ari barman katari ku hiji kuda anu buluna meles hideung, tangtunganana dangah pon kitu awakna kacida sesegna. Ari kuda ieu sabaraha hargana koh?
tanya Barman bari ngusapan sirah kuda. Ari kuda siga nu ngarti diusapan teh beuki tungkul. Aya, eta kuda alab hargana kawilang mahal. Kulang leuwih 600 gram emas bisi jang Balman Bogoma. Pek bae ku oe dikurangan jadi 585 gram. Temal babah cuan sia nerangkeun harga kuda jeung asal muasalna. Baik kok kuring mah bogoh kanu ieu keun soal harga mah kuring ge ngarti. Sok Kang milihan hiji di keur akang. Kuda luar negara weh ngarah keweg. Cek Barman bari ngareret ka si Kasdun. Bener itu jang? Temal si Kasdun cangcaya. Nah make teu bener segala. Sok kadinya pilihanku sorangan. Nya jang. Si Kasdun ka Cidabungahna terus bae manehna ge milihan kuda anu loyog jeung kahayang Barman. Si Kasdun milih kuda anu buluna warna coklat ngora kaciri dangah jeung keweg. Kuring mah ieu kok. Cek si Kasdun bari nunjuk kana kuda. Oh, lamun ieu hargana 250 gram emas. Sok hitung jadi sabaraheun gram emas. Cek Barman bari ngodok saku bajuna. Babah koh cuan sia ngitung jumlah emas anu kudu dibayar ku Barman. Kabehanana jadi 845 gram. Hayu tuturkeun oe ka imah bari sakalian nimbang emasna. Bring bae tiluanana arasup ka imah gukgek dari yuk dina korsi hoe. Babah cuan sia ngojengkang ka tukang rek nyokot timbangan emas. Teuli lage geus kadinya deui sok timbangan ditunda dina meja. Barman nyokot emas tina endong leutik. Sababaraha guruntul emas ditunda dina meja. Babah cuan sia nyokot botol leutik tutupna dibuka lalaunan gap kana lamak. Caina jero botol ditetelkeun kana lamak. Emasna meja dicokot terus digosok ku lamak. Babah cuan sia nelek-nelek hasil tetela emas asli. Ragamang kana alat panyipuhan biasana keur ngukur kadar emas. Emas diantelkeun kana tungtung besi panas. Emas nu kapanasan ngagulung misah sorangan. Ragamang kana botol leutik tutupna dilaan curulung caina dipake manjur emas nu ngagulung. Kaciri pisan emasna terobah deui anger we ngagulung. Babah cuan sia kerung kusabab emas teh emas murni taya campuran logam anu sejena. Harga emas murni geus tang tu hargana leuwih punjul tibatan emas biasa. Oe geus mariksa hasilna ieu emas asli pisan sata ieu teh emas murni nu ngandung hati. Hargana leuwih mahal tibatan emas biasa. Oe mung nipu keur kauntungan solangan. Sok komo oe wawu pisan jeung Jang Balman. Ku kituna oe mah ukur menta 500 gram keur 2 kuda. Itu cek babah cuan sia nerangkeun hasil pamariksaanana. Babah cuan sia mung nipu ka batur. Sok sanajan jidisna moal apaleun pikeun babah cuan sia diku 500 gram oge geus boga batik kawilang mucekil. Nuhun ari kitu mah koh. Tah gerak timbangan emasna. Cek Barman teu loba pamikir deui. Emas dina meja dicokot ku babah cuan sia. Ditimbang imeutna keranan sangeus jejeg 500 gram. Emas dicokot ku babah cuan sia. Terus bae diwadahan. Eta sesa emas wadahan deui jang bisi mulag ayeuna ulang ka istal kuda. Ulang nyokot kuda. Emas dina meja gancang diwadahan ku Barman kana endong. Barman jeung si Kasdun gancang keluar nuturkeun babah cuan sia. Udah dikaluarkeun ti kandangna ditungtun nepi ka lebah imah. Babah cuan sia nyokot tali kadali kuda jeung jokna. Ngahaja teu nitah pagawena kusabab ieu mah nu meulina kaasup istimewa. Teu meakeun waktu tali kadali jeung jokna geus dipasang di kuda duanana. Tah ayeuna mah geus rengse kali make. Cek babah cuan sia bari seuri. Nuhun koh, keun bae ayeuna naon mah kuring ka dieu. Temal Barman bari nyekelan tali kuda bogana.
Oh omat kudu lamun ka dieu nya keun bae teu kudu meuli kuda oge jang hitung-hitung ulin wae ka oe. Oh pasti kok pasti hiji mangsa kuring pasti ka dieu deui lain kurang sononya ieu teh kuring loba kene jugjugkeun ieu teh kuring si amitan kok. Oh sok kadinya oh sing salamet di jalana. Sanggeus sasalaman Barman jeung si Kasdun ngalacat kana kudana. Kadali kuda ditarik lalaunan, kuda ngiciprit ninggalkeun istal kuda bogana babah cuan sia. Sanggeus Barman jeung si Kasdun jarauh, babah cuan sia nyalukan pagawe nu tadi jaga. Mon, deuleu kumane sia hah? Anu tadi kumane diusil eta teh jalma beunghar. Poe bieu meuli kuda nepi ka 2. Lamun oe teu kabulu ka dieu, oh bakal lapor moal menang duit gede hah? Ulah sok ningali jelema tina bajuna sia belagu. Cek babah cuan sia nyarekan ka pagawena. Muhun koh. Apunten maos lepat sun. Tembal nu jaga nu ngaranna Omon ngadaregdeg awahing ku sieun. Pokona ti wangkit ayeuna sing saha bae anu alek ningalian kuda ulah dicalek. Anguran mah anter kumane. Cek babah cuan sia deui bari terus ngaleos. Unyuk sumanga sun. Omon teu bisa majar kumaha da rumasa salah manehna teh. Kebat lalampahana Barman jeung si Kasdun harita geus jauh ninggalkeun kota. Udana lumpat tarik mapai jalan koral nu brasna ka Cisalam. Teu nyalahan sakumaha cek babah cuan sia kuda luar nagara mah kacida kewegna. Lumpatna tegar bangun taya kacape. Sokomo kuda Barman mah lumpatna luwih tegar tibatan kuda si Kasdun. Heuleut sawatara waktu Barman jeung si Kasdun geus nepi ka Cisalam. Lebah salah sahiji toko Barman jeung si Kasdun areureun heula. Jurut bae duanana tarurun tina kuda. Kang, ieu cekelan heula kadali kuda kuring rek. Balanya heula pangabutuh. Cek Barman bari mikeun kadali kuda ka si Kasdun. Mangga jang. Barman asup ka toko, sagala dibeuli keur kaperluan di imahna. Basa kaluar ti toko teh angkaribung ku balanjaan. Kang, babawaan ku akang sawareh bawa ka dinunda geus munang meungkeutan. Si Kasdun teu nembalan ukur ungeuk. Barman nunda balanjaan kudana ditungtun kanu lega. Balanjaan ditunda dina tonggong kuda sawareh deui dibawa ku si Kasdun. Sanggeus tarapti 2 kuda pating beretek ninggalkeun Cisalam. Teu kacatur di jalana. Barman jeung si Kasdun geus nepi ka Cipelah. Teu wudu Mama Abas hokeun ningali putrana nyana kuda sareng rebo ku cacandakan. Kantenan biang nama Burosidah kalintang kagetna. Babawaan dikunjal ku si Kasdun ka jero imah. Ari Barman gek bae calik mayunan sepuhna Mama Abas sareng Burosidah. Mama teh sebenarnya loba kapanasaran ka hidup teh. Tapi Mama ngarti sarta geus boga implengan sorangan ngeunaan kayaan hidup. Ngan Mama teu boleh peupeujeuh ka hidup. Kade kudu bisa mawa diri ulah umaing rasa maneh. Sabab sagala perkara di alam dunia aya balitungan. Ceuk paribasa mah kudu asak jeujeuhan. Kitu kasauran Mama Abas surti kana ketak putrana. Najan jinisna teu balaka, namung Mama Abas tos tiasa neguh kana kajadian nu tumiba ka putrana nyaeta Barman. Hatur nuhun Mama, kana piwujangna teu boleh diestukeun ku abdi, malah mandar janten panggeuing. Walon Barman teu boleh ajrih ka sepuhna. Ibu oge sarua jeung ramah hidup teu boleh peupeujeuh bisi cilaka ku talajak sorangan. Mangka deh kudu titih rinti ulah getah sarupateun dina nyeun tindakan teh. Kolot mah moal petot-petot ngadoakeun kanu jadi anak. Pokna Burosidah ngiring mairan cariosan carogena.
Atur nuhun Bu, ketampi lahir batin ku abdi. Heupeuk kadinya teruskeun ngawangkongna. Ibu marek mantuan si Kasdun meresan babawaan. Saur Bu Rosidah teras bae jengkar ka pawon. Ari Barman terus bae uplek ngobrol sareng ramananya eta Mama Abbas. Kacaturkeun di salah sahiji kabupatian anu neulah Kabupatian Tarawangsa. Harita kayaan didinya nuju rame di alun-alun jalma pagaliwota teu sirikna heurin usik. Jalma-jalma pating alabring, sawareh make papakean jawara sarta dina dada sewang-sewangan ngajeblag ngaranjeng lambang paguron. Dina poe eta pisan di Tarawangsa diayakeun gelar tarung atawa disebut pasanggiri. Ari anu milu kana pasanggiri geus tangtu ti tiap paguron nu kawengku ku Kabupatian Tarawangsa. Hadiahna salian ti duit teh nyaeta bakal dijadikeun prajurit kabupatian. Tiap paguron ngirimkeun 3 jawarana keur mintonkeun pangabisana dina pasanggiri. Ari Bupati Tarawangsa wastana Raden Sumadinata kagungan garwa anu jenenganana Enden Rukmini teureuf galuh pakuan. Raden Sumadinata sareng Enden Rukmini kagungan putra hiji nyaeta Enden Mustika anu yuswana 18 tahun. Pikeun rahayat Kabupatian Tarawangsa jeung wewengkon kawengkuna geus pada apal ka Enden Mustika. Mojang geulis campernik hurung ngempur lir ibarat bentang kaberangan, geulis bawaning ngajadi endah bawaning ti kudrat meh taya cawadeun. Leuwih nanti eta najan teureum menak turunan pangagung Den Mustika gaduh pangabisa nu lain lalawurakeun. Euleuh pamiarsa sadaya, waktosna parantos teu nyekapan deui. Sakitu anu kapihatur mugia sing tiasa ngahibur.